Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing mitra sadaya, tepakkeun sareng abdi pun Elsa Saputri, sareng rerencangan abdi Titiang Reni dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV, baris nu didugikeun dina 5 menit kapayun, pamiarsa nyanggakeun iber salengkapna. Urang langsung ka Aan anu aya di tempat kejadian. Mangga Aan. Nuhun kanggo Pipi sareng Elsa atos masihan waktos kangge abdi. Abdi ayeuna parantos aya di Kampung Palasari, Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru. Di dia abdi atos sareng saksi kejadian. Punten non ibu saha? Ibu Wiwin. Ibu abdi di dia bade naros babaraha hiji pertanyaan ngenaan kejadian kecelakaan. Aya kecelakaana di dia Bu. Motor sareng motor. Oh nya, aya saha wae anu jadi korbana? Bapak-bapak sareng ibu-ibu. Bu. Iraha kejadian teh Bu? Dinten Senin. Oh nya. Kunaon bisa kejadian Ibu? Lawan arah terus anu di payuna widamel anjeunna jigana tunduheun itu anu ibu-ibu sareng bapak-bapakna jigana teu dilapeun teu nganggo sen. Kunaon di mana tempatna Bu? Tempatna payuneun kios pupuk. Kumaha keayaan korbana Bu? Keayaan korbana si ibu-ibu doangna ieuna nanti sirahna teu getihan terusna pingsan dicandak we ka UGD. Kecelakaan ieu sering kajadian lantaran teu aya gajlukan sareng seurgang anu laletik. Salian ti eta loba masyarakat nu nyebutkeun aya sosok gaib nu ngajagaan jalan eta. Sarta di eta tempat pernah aya hiji kajadian budak SMA hiji Tegalwaru hampir kalengitan nyawana. Hatur nuhun kanggo Ibu atos ngawagelkeun waktosna kanggo abdi. Nya hatur nuhun ku abdi dibalikeun deui ka studio. Hatur nuhun Aan kanggo masihan informasina ka tempat kejadian pamiarsa. Buktina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku abdi ka payun, pamiarsa sadayana hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.